Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. La haula li ada'i ta'ah wala quwata illa litarkil maksiyah. Amma ba'du. Ayu al hadirun al mahbub. Yes. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat anu insyaallah barokah. Amin. Dina wengian ieu urang sadaya ngalajeng deui obrolan sataacana anu teu acan rengse. Sataacan ngaos urang maos heula Fatihah kanggo urang sadayana mugia dilancarkeun rezekina. Amin. Digampangkeun jodona. Amin. Mugia disehatkeun saterasna. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi fi hadzal kitab. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrawi. Wa usuli ampuri wa ahli silatim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeuna teh bab naon? Aduh, tong atuh eta mah. Faslun. Ari ieu hiji pasal. Asbabut tayammumi. Asbabut tayammumi ari sabab-sababna tayammum. Ari sabab-sababna tayamum salah satun eta aya 3. Faqdul ma'i.
Kahiji aweuh cai. Sabab tayamum nu kahiji teh nyaeta aweuh cai. Wal maradu kadua gering. Wal ihtiyaju anu katilu butuh ilaihi kana cai li'atoshi hayawanin li'atoshi karana halahab halabhabna hayawanin hewan muhtaromin nu dimulyakeun. Li'atoshi hayawanin muhtaromin karena hausna hayawan hewan muhtaromin nu dimulyakeun. Nu dimulyakeun teh naon wae? Tah loba nu dimulyakeun teh. Hewan kan? Kusabab loba jadi di dieu teh disebutkeun anu teu dimulyakeun. Tah. Ghairul muhtarami. Ari anu lain dimulyakeun, anu teu dimulyakeun sittatun eta genep. Nu teu dimulyakeun teh aya genep. Nu kahiji tarikus sholati. Tarikus sholati nu kahiji anu ninggalkeun salat. Tuh. Disebutkeun age anu teu dimulyakeun, hewan nu teu dimulyakeun kumaha tah? Nah, berarti teu ninggalkeun. Nu kahiji tarikus sholati. Nu kadua wazanil muhson. Anu kadua zina, anu zina muhson. Pelaku zina muhson.
Pelaku zina muhson. Anu katilu wal murtadu katilu anu murtad. Wal kafiru kaopatna kafir. Kafir. Anu kaopat. Oh salah. Wal kafirul harbiyu. Anu kaopate kafir harobi. Anu kalima wal kalbu nyaeta anjing. Anjing. Naon atuh? Ajag. Gogog. Oh gitu. Ajig. Kancing coplok. Al ukuru. Galak, anu galak. Al kalbul ukuru. Anjing galak. Wal khinziru kagenep bagong. Jadi aya genep anu teu dimulyakeun ku sara. Anu ninggalkeun salat. Eta mah Ustaz nomor hiji nama lain hewannya. Teu dimulyakeun. Saking teu dimulyakeun nomor hiji. Heeh. Leuwih ti babi. Leuwih ti anjing. Eta ulah sakali-kali ninggalkeun kana salat. Tah, di dinya teh aya mafhum ngaranna. Mafhum muwafaqah. Jadi mafhum teh dapat dipahami. Sakali-kali ge ulah, komode berkali-kali. Sarua jeung dina Quran aya wala taqrabu zina. Ulah ngadeuketan zina atuh bae ngalakukeun. Tah, kitu mafhumna. Bet ngadeuketan ge ulah komode ngalakukeun. Ka orang tua, fala taqul lahum uf. Ulah ngomong ah ge. Komo deui? Neunggeuh. Kitu. Aya eta beung sesi bertanya. Mangga. Jina tadi teh jina naon? Jina muhson. Jina muhson teh proses zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki pasangan. Oh jadi jina teh halal. Henteu oge. Henteu jadi kieu. Mane misalkan boga pamajikan. Kan halal san. Tah. Oh. Konteks gitu. Oke. Si kakak boga pamajikan. Mane jeung pamajikan si kakak. Fitnah ka eta mah.
Eta jina muson ngaranna. Tah nu mecak-mecak itu teh eta. Aduh. Pausan lamun sistemna maklun kumaha? Maklun. Jadi teu kemampuan soal kakak mah dimaklunkeun ke abdi. Beda deui eta mah, beda deui. Aing bakal pikiran lagi. Bisa keseliar itu. Kudu ngahilian geus aneh ieu dimaklunkeun. Aya ieu jasa maklun. Dia kan aya nu teu mampu. Ieu bari ngamaklunkeun ya. Bayi tabung. Misalnya jangan cek gun. Sesubur itu kah cenah. Mun teu kengeng nya jangnya. Kumaha dia kontrak Pak Ustaz? Kontrak pan eta non mut'ah teh ya. Di buat aku mah Pak Ustaz. Teu meunang. Menang dina. Sudah jelas mut'ah tidak boleh. Bet mut'ah ge tidak boleh komodi aya nu ngaranna teh nikah batin. Walid. Walidna Dewi boleh cenah. Nah, Sosis walid benar lagi. tidak boleh. Sosis walid benar lagi. Nanti ka maklun. Ngomong saja. Diri gitu diri. Gimana lain sumber sih ya lain sumber diri itu. Lajang Ustaz. Ya Ustaz. Atos da. Atau Beres. Ala dian pauna. Wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'an wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit. Kudu ge sampe. Sarua coba detik. Bari kumpul. Beda tadi asbabnya tadi ieu lah tadi bahasa lah. Kemarin nanti nanya. Rek dibuka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan di sebab-sebab ya. Dia bisa di luar konteks. Ente. Karena sebabna heula. Tadi teh sebab-sebab. Ustaz, abi kan bisa. Mangga. Oke, kancing. Ada samping kita Bisa bohong gitu kan. Jaminan. Sebab duka hiji naon? Sama cai. Saya cai nya. Tuh. Fi bayani ajzi anil istimalil ma'i. Ketidakmampuan. Iya, durasi ya. Bisa memenuhi di sana saja 15 menit. Tuh, ieu teh keur musafir, cenah keur musafir teh aya opat kaayaan. Ini dua bimpa. Kan tadi ini jadi bahas akan diteruskan. Papawana. Anu kahiji mah kan teu aya cai. Tama geus umum lah teu aya cai. Anu kadua anu gering.
Kumaha nu gering? Teu mampu. Tah, di dieu teh dijelaskeun. Biasanya cacat. Stroke teu bisa lempang kan. Jadi sebab anu sakit Selang Kembang gitu. aya tilu cenah. Anu kahiji teh Kayak nyamper ke cai nu nyamper ke. gering nate anu lamun wudu teh sieun jadi si penyakit teh mengkhawatirkan gitu. Tapi bener eta. Tidak bisa diinum. Jadi pernah soalnya. rabies mah mun nginum cai teh Beri kan. perih. Tak mah wudu korban. Bae aya wudu mah da teu diinum. Udah maluan kan. Heeh. Tah ieu mah lamun anu misalkan kudu teh misalkan urang nyepeng cai teh maot. Pisan mana aku nanggung pulang. Bae eta tayamum. Anu ka panyakit naon eta nu panggih kana cai maot? Meureun aya, meureun. Jika Raja Badwin. Naon? Kusta. Kusta Badwin. Badwin. Raja Bawi. Maksud Badwin. Sama kan maksud dua yang depo. Atawa misalkan ku wudu teh jadi leungit anggota tubuhna. Tawa leungit aura kegantengan. Teu naon eta mah. Sebanding lah. sebanding. Lah, misalkan orang jadi goreng karena wudu. Goreng teh di mata manusia. Ingat Allah. Duka di mata Allah. Cakup paniatan. Atawa gering nate anu kudu teh bisa bijil hal-hal yang mengkhawatirkan. Tadi mah kan misalkan kudu langsung ieu mah kudu ngaaktifkeun panyakitna misalkan. Sarua eta ge bae tayamum. Gak penyakit kulitnya. Tadi es budu. Atawa gering nate anu Orang ngomong. ku cai teh jadi tambah nyeri. Juga Ya perih. perih gitu aya kan ya. Lukanya. Oh, Dia alasan. budug tah. Saya pernah Terus kealaman. Kesrak. Ngerendol. Mengerikan pokoknya mah. jangan edit ya. Anu katilu nate cenah gering nate anu lamun kudu teh bijil cacat. Jika pokona mah anu pihawatireun beunang kana cai eta meunang tayamum. Non. Tayamum tapi orang atau dari uleungan mah cing tayamum cing wudu biasa gitu bisa. Pertanyaan uleungan kumaha wuduna erek tayamum rek wudu biasa gitu bisa. Di wudu Aduh. Imalah. ya tanya di pangudukkeun untung mah. Da enak rek saro-saro kene tayamum bisa. Ulah loba tinggal lamun lah. Kacau bosan. Terus teh naon deui ieu teh? Ihtiyaj ilaihi li atasi hayawanin. Jadi lamun aya hewan urang teh keur sapar misalkan sapar jeung onta pan misalkan. Daena mah geus onta. Geus teu ku onta maksud teh. Baheula mah kan ku onta. Tah di perjalanan teh aya cai teh keur wudu teh.
tapi si ontana haus. Mana nu diheulakeun? Minum. Nya nginum. Orang yang haus. Komodi misalkan mana haus. Aing ngomong. Bahe we. Lemon. Lemon. Jadi heulakeun anu haus. Bet hewan ge diheulakeun komodi arurang. Jadi misalkan beak we cai nanti ku nginum. Bae tayamum. Tak kitu, guys. Naon deui? Tadi Nu mana jinanya. jina. Wa ghairul muhtarami. Ta ghairul muhtaram tarik sholah. Kan itu kan tadi di Tapi anjing galak ya acan. Ternyata kapia saropi gitu. Oke, ulang deh, lah. Edit kalau diedit nah. Qatluhu la yahrumu henteu haram qatluhu. Kala mana bi teh? Mala yahrumu qatluhu. Anu teu haram ngabunuhna. Tuh, di dieu teh disebutkeun wa huwa tanu ghair muhtaram teh nya wa huwa ari nu ghair muhtaram teh mala yahrumu qatluhu. Anu teu haram dipaehanana teh. Teu haram. Halal. Anu teu dimuliakeun teh teteh teu haram dipaehan. Teu haram ngan teuing aya halal teu nama. Ngan teu haram intina mah di dieu mah disebutkeun nah. Orang nu ninggalkeun salat anu geus diparentahkeun salat. Ieu mah teh dihudangkeun subuh. Angger deuk we sare paehan. Salat. Ambeuna tusuk. Sasimpel eta. Tuh tinggal ya di dieu mana geura. Tunduh cenah. Anjing kata sok. Di dieu teh Jadi cenah jalma anu ngabunuh jalma anu ninggalkeun salat saacan anu salatna teh tobat. Jadi anu ninggalkeun salatna teh can tobat ya dibunuh. Tanu ngabunuhna teh teu wajib nanggung ieuna. Nanggung kematianana. Oh jadi bebas? Bebas. wah. Tapi kan kita berada di negara hukum. Nah, tapi balik deui kita berada di negara hukum. Emang hukum di dia berjalan. Iya pakar hukum. Hukum rimban. Berjalan dengan uang. Lanjut Pak Ustaz. Lanjut. Naik Ustaz yeuh. Tuh, tapi aya tapina. Tapi Mana bieu teh? bohong ya. Kami bohong. Alek-alek no. Lakinnahu berdosa. Tapi dosa ngabunuhna teh. Jadi kegiatan ngabunuhna teh dosa.
tapi teu nanggung. Terus teh aya anu jina muhson. Dina muson teh Bukan di teh nu ngamakul Anu baleg, berakal, merdeka, hurriyah. terus teh boga pasangan. tapi lamun misalnya anu san nikah jo ngeumpleu eta bae muson Eta mah guer muhson. muson Heeh. Aya nu nikah can ngeumpleu. hah Aya nu nikah geus nikah tapi can ngeumpleu. Jole ngeumpleu jeung batur. eta mah jina muson Eta guer muhson. oke muson Nah, Kamu juga acan. macan diumpleu jadi kudu geus. tapi ke muson eta Tuh, jadi di dieu teh disebutkeun teh mana bieu teh? diberi cai teh wajib maksudnya wajib diberi cai Tuh lamun geus kita yang mung teh kan bahas cai Dan asup kata yang malah. ima anu goer muhtarom. oh Kan bieu ngajelaskeun. Saya teh hewan anu mulia. Tah lamun maneh misalkan ieu mah anu ninggalkeun salat mah bae teh dibere cai ge. oh anu tadi nu awewe nu can di naon Jadi ieu teh nerangkeun jina muhson. Jina muhson teh jinahna jalma anu geus baleg, berakal, merdeka, geus ngeumpleu tapi ngeumpleu teh nu nikah, anu geus sah. Tah, Anjir mas skandal jeung nya teman gitu. tapi manehna geus Dia judul. Selingkuh nya eta. salingkuh, tapi salingkuhna maneh geus hubungan jeung istri anu sahna. Tah eta karek dina muhson. Teman nitip istri cenah karena mau pergi kerja. Tinggal caps ya. Thumbnail. Thumbnail. Terlalu thumbnail. Thumbnail. Tinggal caps ya. Naon kodena? Eta mah dudes eta mah. Kode ruda. Kode mah japungkul euy. Aya meet, aya stars. Orang Sunda. Jangan diseri. Jika anu ninggalkeun salat, nu ninggalkeun salat teh dina kahausana teu meunang nginum. Wajibna teh tobat tina salat. Salat heula. Salat heula pun. Pan tobat heula salat. Anu ditinggalkeun. Salat tobat guys. Heeh. Dari tobat dari salat tobat. Lanjut, Ustaz. Lanjut nu murtadnya. Lain anu goer muson teu kaasup eta goer muhtarom. Asup guer muhtarom. Oh, nu guer muhson. Berarti Teu da soalna teu pati-pati teuing lah meureun. Ngana anggere asupna zina. Teu meunang keneh. asup goero naon. Kan aya nu muhson aya nu henteu. Kitu. Guer muhson teh nu teu muhson. Kayak murtad. Murtad mah keluar di Islam. Oh, goer murtad mah nu kalau di Islam. Lain murtad ieu mah. Kan au goeran nih murtad mah murtad deh. Lamun goer mah teh kalau di Islam. Lamun guer murtad mah nyarurang guer murtad. Kecuali Tidak. Guer teh salian. selain Jadi nu murtad mah oleh dicai gitu. Goer murtad ini. Terus naon deui? Kafir harobi. Kafir harobi teh kafir anu Bangsa Harobi. teu aya ikatan perdamaian. lagi di perang. Wajib diperangan da. Israel. Tah eta harobi pisan eta mah. Halal. Oke, Harobi tingkat dewa. Tingkat dewa. Layarna S+. Kan aya kafir harobi aya deui kafir Kafirun. diemi.
Di mimah anu jiga arurang we ayeuna di ieu we di garden kan loba jalma-jalma anu salian Islam tapi nya bersahabat teh jeung arurang gitu. Masih ngahormat ka arurang. Tah kafir jimmi mah termasuk muhtarom. Kaasupna teh masih kene dihormat lah ku arurang, masih dihormati. Terus naon deui bi teh? wal qalbu. Loba teh kafir. Tah anjing galak. Jang galak. Lamun ieu lamun bager anjingna. Mah kukut mah. Amun bager mah aya anjing nu bager teh anjing-anjing misalkan loba ada jalma Islam ge nu ngukut anjing. Sabab di Perkebunan. di mazhab anu lain mah aya oge nu teu ngabatalkeun teu najis kitu, teu najis. Di arurang ge Syafi'i lamun garing jeung garing mah teu najis. Lamun basa jeung basa. Basa jeung basa najis, basa jeung garing najis, garing jeung basa najis. Sistemna juga matematika. Min tambah min plus tambah plus min. Sakitu. Min kali min plus. Tapi iman teu kali. Min kali min. Jadi Itu kamu bahas matematika. misalkan arurang basa, arurang iya anjing ya anjing. Arurang basa. Anjingna basa. Najis lamun dicabak teh. Arurang garing, anjingna basa. Najis. Anjingna garing, arurangna basa. Najis. Lamun urang garing, anjingna garing, dicabak ku urang teu najis. Laman mah garing. Heeh. Lamat najis. Geus bogo. Stek abaya eta, lamat si kumaha bi. Saya poster yang di lama Siapa lo batingan aja itu mana mah lainan. Tadi lamot ku anjing teh najis. Bisa ningali anjing anjing jalma. lewat eta mah. Udah sekuruna di itu biru itu biasa. Sudah ditutup udah rujit gitu mah. Udah itu kenapa? Tapi lamun urang manual gitu. Inna Muhammad Rasulullah. Anjing teh tah ieu anjing galak bae di paehan namun misalkan osok nyilakakeun ka batur. Ngagegel ka batur teh paehan nih. Oh, aya oge anjing teh nu berguna ngajagaan ternak kan. Loba. Si Astri. Anu ngagegelan tripod urang kumaha? Eta teh najis ieuna anu tripod manehna. Kan diletak. Nyilakakeun teu ngagegel teu. Hampir saja. Kan teu. Lamun nya emang langsung jual gerawak. Terus suka-suka. Ada rumah tuh. Eta bae dibunuh. Terus teh aya babi. Babi. Pig. Oh, babi mah masih galak dengan dege. Heeh. Soalnya menjijikan cenah menjijikan. Bagong ganas. Disunahkan membunuh babi cenah. Erek babina teh erek liar, galak atawa henteu. Tapi mau pertanyaan tolong namun babi diharamkan tapi malah mau disunahkan yang dibunuh. Kenapa dia ke dalam dunia? Nya bae we. Nya eta mah pelengkap we. Jadi di kapal Nabi Nuh bawa sampah batari tidak ada dapat bodi. Jadi diharamkan. Itu jadi segala makhluk yang diciptakan Allah pasti ada manfaatna. Salah satu manfaatna babi nah karena kotoran di didinya. Mengenalkan pertubaturan sarua teh. Nah eta sarua juga eta babi. Nah. Oh.
Itu fleksibel tuh. Fleksibel. Jadi jimbal temen nggak hafal omongan sorangan. Nah eta Nah, kurang. Tah aya oge disunahkeun membunuh hewan-hewan anu nyelakakeun. Alright. Aya gagak, Menurut siapa kan? Nyelakakeun. Enggak. Mun aya si tatina mah gitu. jadi pada zaman Nabi Nuh sih, Nabi Nuh. Jadi zaman Nabi Nuh teh si gagak teh diparentahkeun. Tapi lainna ngalaksanakeun tugas kadon ngadaharan bangke. Terus teh burung Raja Wali. Raja Wali teuing kunaon teh disebutkeun. Aya we kalajengking. Da bisi panggih jeung kalajengking. Cacah. Cungu. Aya beurit. Anjing kurang. Ajeng anjing galak. Jadi kunaon? Terus teh aya Yang di mana? Iya, jadi rapi gerung jadi singa, tah singa. Depok. Singa lamun nyelakakeun. Lamun singa pedal pop. Lamotan maneh. Aya oge nim. Nim teh Nama hidup mahasiswa. macan tutul. Terus teh serigala, beruang. Bulu si Krigala. Burung najar, apa burung najar? Pala mun urang menang naon terus najar. Lah lain, ieu mah aya burung anu ngadaharan bangke. Oh, eta. Biasa ya. Itu kadang tuh Terus teh aya elang betina. Aya cak-cak tah. Cungu. Reungit, monyet, Gote. kutu, titinggi naon titinggi? Tongok. Tongok. Tinggi teh. Tinggi si kakutu. Pakai 1000. Beda. Tetengge. Nah, itu ge aneh tinggi apa Anu matak ngabadagkeun. Gimana nya? Tiga ke 1000 deui gitu. Ah, gitu. Ieu cacing. Duka eta we nya. Aja Lamun cungu. teu disebutkeun. Tuh, ge ulah dibunuh. Tuh, tinggi. Aya oge nu haram ieu dibunuhna haram. Eta boleh cepet deh. Seuneut. Sireum, Kita mulai. sireum Sulaimani. Ulah di paehan mah. Aya sireum na teh anu Sireum beureum. sireum nu tidak menyakiti geuning anu bararadag. Eta mah ulah. Gula. Siram. Lamun Green flag. aya Sireum sok spoken. aya oge lebah Kamu bermanfaat. manfaat. Lamun ekecek kumaha? Ngeureud Aya burung ieu burung emprit, manuk emprit. Ngopiin. Teuing meureun. Laba-laba. Bangkong. Makhluk anu diwajib. Henteu ieu mah nu ulah. Matak sok aya larangan ngabunuh bangkong, pernah ngadangu meureun Abi acan pernah. Mau dituang. dituang. Wah, suike eta. Abi mah urang bangkong. Ulahnya suike teh kan ieu dua alam. Mana kuat. Kepiting Boga haram, senjutsu. tapi iya. Kade tah ieu nu sok ngadahar sipud. Karena sesi kita ya. Oh, anjing serem saya boga senjutsu. Manuk hudhud. Terus teh kelelawar. Hah? Senjutsu sama si lihat tuh. Endog kutu. Senjutsu. Jadi Naruto ya. Naruto. Anak maklum. Santri KW kan. Iya, pasti bayangan. Tah gitunya. Begitulah. Itu pada geus dia. Entosnya.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus.